Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun sim kuring ka Sandaratu Utara di kelas 12 IPA 3. Dina waktos ayeuna sim kuring bade ngajentrekeun materi tentang drama bahasa Sunda kelas 12. Urang langsung lajengkeun kana materina. Naon anu dimaksud drama? Drama nyaeta salah sahiji rupa seni anu wangunna mangrupa seni pintona anu dilarapkeun kana wanda sandiwara. Umpama di wewengkon Sunda, jejer carita drama biasana dicokot tina carita buhun anu geus aya di masyarakat seperti carita pantun atawa dongeng. Unsur-unsur drama tina bahasa Sunda nyaeta aya babak. Babak tina drama ditandaan ku aturan tempat kahiji kajadian. Nu kadua adegan. Adegan nyaeta hiji kajadian nu isina perilaku jalma atawa babarahan jalma nu ngagambarkeun cerita kana hiji drama. Nu katilu paguneman, nu kaopat pituduh teknis, nu kalima prolog, nu kagenep epilog, nu katujuh soliloquy nyaeta anu terakhir aya galur carita. Ciri-ciri wangun drama nu kahiji dina naskah drama aya catetan ngeunaan pelaku anu aya dina eta drama anu tujuanna nyaeta pikeun ngajelaskeun hal-hal anu perlu dijelaskeun ngeunaan pelaku nu aya dina drama. Nu kadua dina drama aya bagian anu disebut babak jeung adegan. Dina hiji drama biasa aya sababaraha babak jeung dina hiji babak aya sababaraha adegan. Nu katilu dina unggal babak jeung adegan aya keterangan atawa catetan. Anu kaopat dina drama aya prolog jeung epilog. Prolog ditulis dina awal drama, epilog ditulisna di akhir drama. Aya oge naskah drama anu henteu miboga prolog jeung epilog. Di dieu oge aya jenis naskah drama anu kahiji tragedi. Jenis naskah drama tragedi nyaeta naskah drama anu asina nyaritakeun hiji carita anu pinuh ka sedih. Nu kadua aya komedi. Naskah drama ieu bakal ngagambarkeun suasana gembira, umumna ngandung ngeunaan banyol. Nu katilu aya opera. Jenis naskah drama ieu saterusna nyaeta opera. Opera mangrupa naskah drama anu baris dipiring ku musik. Nu kaopat melodrama mangrupa salah sahiji jenis naskah drama anu dialogna baris dilakukeun ku iringi musik atawa wirah maleungiteun. Nu kalima aya farce. Farce oge bisa disebut lelucon. Naskah drama jenis ieu mangrupa jenis drama anu lucu jeung enteng. Nu kagenep aya tablo. Tabel naskah drama tablo nu baris dipentaskeun bakal ngutamakeun penampilan. Nu katujuh aya sendra tararit. Balet mangrupa jenis naskah drama anu baris ngagabungkeun dua hal. Eta dua hal nyaeta tari jeung drama. Sakitu wae nu tiasa ku abdi sampaikeun. Hapunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.